Bismillahirrahmanirrahim. Kitabuz zakati ari ieu eta kitab mertelakeun zakat. Anwa'uha ari pirang-pirang warnana itu zakat katsiratun eta anu loba. Faminha maka eta tetep tina sawarehna itu katsira zakatuz zahabi ari zakat emas wal fiddati jeung zakat perak. Wahia jeung ari itu zakatuz zahab wal fiddah wajibatun eta anu wajib alaman kajalma malaka anu ngamilik itu eman isyrina kana 20 naonana mithqalan mithqalna minadz zahabi barna tetep tina emas al khalisi anu murni itu zahab au mi'ata dirhamin atau ngamilik kana 200 dirham minal fiddati barina tetep tina perak al khalisati anu murni itu fiddah wa hala jeung geus tepung naon al haulu taun wahia bari ari itu isyrina mithqal au mi'ata dirham pi milkihi eta tetep dina kapemilikanana itu si jalma wa yukhraju jeung dikaluarkeun min zalika tina itu zahab fiddah naon rub'ul usyri saparapat per puluh wa majing ari perkara zada anu leuwih itu emma ala zalika tina itu nisab anu tos disebatan tadi dipengker fabihi sabihi maka eta tetep kalawan itunganana itu mazada wa min hajing eta tetep tina sawarehna itu zakatut tijarati ari zakat dagangan wa hiya jeung ari itu zakatut tijarah wajibatun eta nu wajib alaman kajalma ittajaro anu dagang itu si eman walau fi syai'in jeung sanajan eta tetep dina perkara hakirin anu hina itu syai' fatuqawamu maka dihargakeun naon bid'atuhu bandana itu eman ingda akhiril hauli dina nalika akhir tahun bima kalawan perkara usturiyat anu dibeli itu emak atanapi usturiyat anu dibeli itu bid'atuh punten bihi kalawan eta emak fain balagot maka lamun nepi itu bid'atuh bihi kalawan eta emak nisoban kana nisob zakat tah ngazakatan itu si eman ha kana itu bid'atah birumil usyri kalawan saparapat per puluh min qimatiha tina hargana itu bid'ati wa ila jeung lamun henteu itu nisob fala zakata maka henteu aya wajib zakat eta maujud pihak dina itu bid'ati. Summa in malaka tuluy lamun ngamilik itu si eman malat tijaroti kana harta dagangan bi'aini nisobin kalawan datna nisob min zahabin barna tetep tina emas au fiddatin atawa perak au biaqalla atawa kalawan anu leuwih saeutik min nisobin tina nisob wa fi milkihi bari eta tetep dina kapemilikanana itu si eman tamamuhu ari nyampurna keunana itu nisab pa awalul hauli maka ari mimiti haulna mimiti taunna min hin malaka eta tetep ti waktu ngamilik itu si eman anakda kana emas perak. Wa in malaka jeung lamun ngamilik itu si eman malaha kana hartana itu tijarah bi urudin kalawan pirang-pirang banda qoniyatin hijikeun wa bi urudi qoniyatin kalawan pirang-pirang banda simpenan aw bi dzahabin atawa kalawan emas aw fiddatin atawa kalawan perak aqalla anu leuwih saeutik min nisobin tina nisob walaisa bari henteu aya fi milkihi eta tetep dina kapemilikanana itu si eman tamamuhu naon tamamuhu nyampurnakeunana itu nisob fa awalul hauli maka ari mimitina haul yauma bad'it tijarati eta tetep dina poe ngamimitian dagang wa min jeung eta tetep dina sawarehna itu kana zakat mangga kana katsirah mangga zakatuz zar'i ari zakat pepelakan wa thimari jeung zakat bubuahan
fa zakatu zuru'i maka ari zakat pepelakan wajibatun eta anu wajib fil kuti dina anu dialap kakuatan pakot wungkul kalhintoti sapertikeun gandum wal aruzi jeung aruz wal adasi jeung kacang adas wa zakatu thimari jeung ari zakat bubuahan wajibatun etan wajib fit tamri dina korma wazabibi jeung dina anggur fakot wungkul wa tata'alaku jeung narima cumantel naon az-zakatu zakat bil habbi kalawan siki idzasan bala di mana-mana geus bijil ranggeui itu hab washtadda jeung teuas itu hab wa bithimari jeung kalawan buah idza bada di mana-mana zahir naon solahuha kamaslahatanana itu thimar lakin la tukhraju tatapina teu meunang dikaluarkeun itu zakat mingkulin tina saban-saban sahiji minha tina itu nu kabeh illa idza balago kajaba di mana-mana nepi itu kulun nisoban kana nisob ba'dal qat'i dina sabada di ala nya maksud nu kabeh tadi nya teh simar sareng naon tadi luhur teh zar'un watajfifi jeung digaringkeun watasfiyati jeung dibersihkeun tina kulitna wa nisabu kulin jeung ari nisobna saban-saban sahiji minha tina itu nu kabeh tadi sami simar jeung zar'un khamsatu ausukin kalima pirang-pirang wasak sofiyatin anu bersih sumain sukiyas tulu lamun di cebor itu si zar'un thimar bila ta'abin kalawan teu biaya henteu hese henteu make biaya maksudna zukiyat maka dizakatan itu simar jeung zar'un kila poe kapengker bila usyri kalawan 10 kamilan barina nu sampurna wa in sukiyat jeung lamun dicebor itu simar zar'un bita'abin kalawan hese atanapi ngangge biaya zukiyat maka dizakatan itu simar zar'un binisbil usyri kalawan satengah tina 1/10 wa mina jeung eta tetep tina sawarena itu zakat atanapi katsirah zakatul fitri ari zakat fitrah wahia jeung ari itu zakat fitrah wajibatun etan wajib alaman kajalma malakan nu ngamilik itu si iman syai'an kana perkara zaidan anu leuwih alamu natihi tina biaya na itu si iman wa mu'nati iyalihi jeung tina biaya pirang-pirang kulawarga na man wa mamalikihi jeung biaya pirang-pirang abidna itu man lailatul aidi dina peutingan aid lebaran wa yaumihi jeung dina poeanana itu aid wa riju jeung ngaluarkeun sa syakhsu jalma so'an kana sakso an nafsihi tina awakna itu si iman wa so'an jeung kana sakso angkul liman ti sakur jalma yalzamu anu misti hukaman naon mu'natuhu berarti yalzamu anu misti huka itu si sakhos naon mu'natuhu ngabiayaanana itu man tah gitu minal muslimina barina tetep ti pirang-pirang jalma anu Islam walau kana jeung sanajan bukti itu si man rodian eta anu disusuan keneh wa yakunu jeung bukti naon as-sa'na min ghalibi kuti ahli baladi eta tetep tina anu galib di alap kakuatan di atanapi ku ahli lembur fi ghalibis sanati dina anu galibna taun wa qadruhu jeung ari ukuranana itu arba'u hafanatin eta 4 pirang-pirang rawuan bikafai mu'tadilil khalqati kalawan 2 dampaleungeun anu mejehna dedeganana waznuhu jeung ari timbanganana itu khamsatu arotolin eta 5 pirang-pirang kati wa thuluthun jeung saperti lukati birit libal dada kalawan kati urang Baghdad. Kantun kitabus siyami
cekap. Wallahu a'lam bissawab.